Nyai si Ganu bendu kunaon nyai teh berjanten gitu. Sebel abdi mah sebel, kunaon balik penting bari teleng. Nyai akan hampura geus nginum hampir beak 5 botol. Aduh ampun pika sebereng, rasakeun rek dibejakeun ka Abah. Tong bebeja Abah mah nyaho sorangan, mu nyahoan Abah pasti gegeleneng. Nah atuh hirup teu nolipak maneh, anu mata ulah ulin jeung ulengong. Akang sumpah muarek ulin penting, malahan mah akang rek balik pikir. Sing inget urang teh tos rumah tangga, kudunya ka anak jeung pamajikan. Nyai si Ganu bendu kunaon nyai teh berjanten gitu. Sebel abdi mah sebel, kunaon balik penting bari teleng. Nyai akan hampura geus nginum hampir beak 5 botol. Aduh ampun pika sebereng, rasakeun rek dibejakeun ka Abah. Tong bebeja Abah mah nyaho sorangan, mu nyahoan Abah pasti gegeleneng. Nah atuh hirup teu nolipak maneh, anu mata ulah ulin jeung ulengong. Akang sumpah muarek ulin penting, malahan mah akang rek balik pikir. Sing inget urang teh tos rumah tangga, kudunya ka anak jeung pamajikan. Tong bebeja Abah mah nyaho sorangan, mu nyahoan Abah pasti gegeleneng. Nah atuh hirup teu nolipak maneh, anu mata ulah ulin jeung ulengong. Akang sumpah muarek ulin penting, malahan mah akang rek balik pikir. Sing inget urang teh tos rumah tangga, kudunya ka anak jeung pamajikan. Nyai si Ganu bendu kunaon nyai teh berjanten gitu. Sebel
abdi mah sebel. Kunaon balik penting bari teh